Channel Kiber. Diriwayatkeun ti Sulaiman bin Buraidah anjeunna ti bapana radhiyallahu ta'ala anhu. Bapana Sulaiman berarti ti Buraidah. Muga nilar bendu Gusti Allah ka Sulaiman jeung bapana. Saur Sulaiman saur bapana nu katampi ku putrana kana Rasulullah. Aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum eta ngabejaan ngawurukan ka manusia harita ka para sahabat. Di mana keluar ti imah menuju pakuburan, datang ke kuburan ngabejaan Kangjeng Nabi supaya ngararucap salam. Bentuk salamna ieu assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Etalah paranti uruk salam ka ahli kubur. Kangjeng Nabi ngawurukan salam lamun henteu aya faedahna moal nitah uluk salam. Faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur ketika urang uluk salam nyana ngajawab. Waalaikumsalam beb. Waalaikumsalam. Jadi nyada ngajawab. Kok teu pernah kadenge? Coba-coba mun ente ngadenge. Komo lamun penting. Asar bae sorangan. Urang asar jarah haju salam. Assalamualaikum ya ahla diyar. Salam. Geus cek urang baliklah hampura. Moal terus urang gua. Sebab urang gua masih kene berat ka makhluk. Dementak urang dititah ge ziarah sorangan lain babarengan kana bus bari aya untungan atawa lain ziarah teh nu kos kitu mah tama refreshing we tama bermotif ziarah. Iya sorangan jangan tempat tu sepi. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Petik 11, 12, jam hiji, jam 2. Waalaikumsalam. Ono keperluan opo ge? Oh berarti wong Jawa iki. Urang sieun sebab urang berat ka makhluk. Geserkeun geura perasaan urang. Lamun urang masih keneh make perasaan nu ieu boro-boro di kuburan, di jero imah sorangan coba. Make perasaan nu ieu mah tetep bae moal kuat. Aya wiridan pamajikan korban. Cek pamajikan teh aya naon ye? Udang. Tungguan tadi dinya inglik wiridan. Nya di dinya nu wiridan aya ieu di dia nu nungguan. Ngomong kerja sama untungna mah kawehan. Eta al hikmat tah kos kitu mah. Jadi sorangan geserkeun kayakinan jeung perasaan urang nu ieu. Lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek. Nomor kaduana moal ngeunah ibadah teh. Tapi lamun digeserkeun mah ta ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha. Tah
iyalah ngageserkeun perasaan etala nu sulit teh ngageserkeun perasaanana kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur teh perasaan pugu kiai ngageser wacan ngageser sarua jeung ente kudu ditungguan bae cieun teu meunang anu kakeresekan kiai na ge haju ngaringkuk boro-boro ngageserkeun batur pugunya na ge sarua tengah-tengah maca sholawat kosrek shadaqallahul azim geus ai kanyawan isuk-isuk nu kosrek teh sial horeng ucing tah mah horenganan beheungna aya kantong keresekan jadi nyada leumpang teh kosrek padu kurang pajar momonon bae anu borangan mah kos kitu nu borangan eta borangan ngaranna naik sepeda gubrak wah pocong kajen kumaha pasti pocong ringkuknya udah di deuleu aya deui diteangkeun ku nya bari ngorandang orang datang kalur sial tangkal kadong dong dipotong dek Agustus dipoles pakai kapur pajar pocong nyiksa awak pan nya teh ye nya kitu batu aing terus eta teh borangan bakos kitu tah borangan mentak nyana hajurat ti hari teh beranian nya horenganan eueuh pocong orang malam Jumat deui naik sepeda deui aya ngajentul wah tangkal kadong-dong teh mah kajen ku kumaha ge diteruskeun ku jana barang ditewak teu beunang ye pocong beneran kaguling tah perasaan teh ta geserkeun hese ngaji tauhid ku tauhid ke bakalna tah geus puguh wujud kidam bakom mukhalafah lihal walil hawadisi qiyamu bidafsi wahdaniyat qudar malang geus diwurukeun ka batur tapi borangan keneh baja wujud kidam bako wujud hartina aya Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana geus ayana Allah kasipatan ku kidam hartina ti heula teu kapiheula bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka batur malah dimantekan segala tapi teh borangan bae kajahoan boranganna balik ti masjid kagerokeun pamajikanna oi ya hei kunaon ada gegeroan sieun aing adi tas ngaji tauhid tapi balik ti masjid kageroan ka pamajikanna sieun jakenna sia jurig teh tauhid ka mana tauhid tauhid diletah doang eta ngaji tauhid teh kos kitu bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya juri komo kadeuleu eta bae eta ayat kursi bacakeun ge coba ge leungit nya bener urang leumpang ti peuting lah cak kieu ge maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah ditangkal awi teh grur ieu jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap enahan aya di hareup Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah ayat kursi kos kitu aing ge bisa sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku jurig sarua saurang lagi bersifat juri jadi sarua tuh naon bedana sia jeung aing cek diana teh sia nonton TV aing nonton TV sia main bola aing main bola atuh akur atuh teu banjur ayat kursina kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah dileuweung 3 tahun bejana Imam Ghazali mah 13 tahun bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur sorangan bae Kangjeng Nabi mah teu dibarengan ku sasaha guru-guru urang tararapa geuning dileuweung eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapan jeung Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya
ngobrol kapan di leuweung berarti saya asnawi teh caringin teh sok ngobrol jeung nu kararitu di leuweung kok teu sieun sih aing sieun mulai tah atuh sia mah boga guruna si Golkar nu borangan atuh pasti kasihan nyurupna ge Golkar deui bae borangan deui bae boga guruna atuh nu tegep anu teu sieuneun ka jurig ka karak mun mage jurig dek teh ya bejakeun sia ka guru aing sieuneun nyana sebab guruna sakti tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang hayu tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager aya santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia ku aing ka mama cager coba ku ari jin bejakeun ku aing ka Habib Rozak mana jadi guru teh sakti guru sakti batu bejakeun sia ku aing ka mama calager kabeh ge masyaallah tah eta kos kadar itu tah coba ku ari bejakeun ku aing sia ka guru aing guru sia di mana sakitu teh di itu belah raja Golkarnya atuh gitu banjur tuh nu mantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur urang diuk teh di makam diuk teh di kamar lain diri aing ye nu diuk guru aing ngahayal kitu heula tah taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh ye sasar sia cek Muhammadiyah cekel ku aing hula pantogeun sia casarkeun batur sia cicing sia kudu pantogeun heula tah Muhammadiyah pantogeun teu dipantogeun mah beres aju nya mantogeun urang deui urang mantogeun nya gelut dek dagan yakin jadi gelut ngahayal heula aing guru aing nu diuk teh manya setan wanieun ka guru aing ye urang ngahayalkeun guru begitu urang teh salat je guru aing mah husupan aing teu berarti lain guru aing ya sia berarti carekan ku urang awak urang dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna ari silsilah mah fotokopi bikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna guru urang lamun udang jam 3 geus urang mah dikurangan geus setengah 4 lantaran puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita torekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang urang di masjid sorangan dipoekan Allahu Akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali Tuan Abdul Qadir aing ye Allahu Akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kuadan wanian ka aing sia Allahu Akbar Tuan Abdul Qadir mah digalemohan ku jurig teh kapan nya sataun jurig bae nafsu teh sataun ku hewan-hewan sataun ku awewe geulis eta mungkin henteu pernah ku awewe geulis betul atuh emang siapa kitu malulu aduh dasar nafsu wanita merendanan tah eta urang teh berthariqah bersilsilah hayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba jeung urang jeung tengah penting urang hayalkeun yo Insya Asnawi caringin mah tengah penting teh nya mah salat zikir jate sieun coba ngahayalkeun diri urang teh Syekh Asnawi ye masih
moal coba ge cobaan moal bae kajian hukumah ge moal sieun ketika orang sieun berarti atuh urang teh anu asli lain Syekh Hasnawi Syekh Hasnawi mah teu sieunun begitu aya pocong Syekh Hasnawi mah teu sieunun aya sia atuh aing sieun atuh lompat ja aing mah aduh jasa ibadah teh kegeserkeun rasa nu ieu seseleh teu bisa 1 tahun 2 tahun masyaallah karim geus heula ieu mah keur cerita salam bae heula Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ieu mah riwayat Sulaiman ieu ka riwayat lain aya deui wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Al-Fatihah. Oh di Al-Fatihah. Ini dan kurang Al-Fatihah. Ngarobah hadis. Hadis salam yang susah gitu. Rawahu Muslimun. Al-Manal Ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khalqu wal amru lananabon utawi alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibarat an khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbamak tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi huing mapa hikmah ilana lamra layan fagu angin satuhune alam amra iku arep pecati amru anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi angin dalam mujizat kadoe kangjeng nabi awil karamati lil wali atawa karamah kadoe wali Kamala tanfaqul qudratu kaya oleh orang yang pecat apa sifat qudrat anil hikmati saking hikmah lianna alamal khalqi min jumlatil hikmah karena satuhune alam khalqi ikut saking jumlahan hikmah allati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati opal istitaru istitar lisiril kudrati kedua rahasia kudrat lisiril kudrati kedua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali mun nyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbamaqatatul hikmah hiji ibarat dina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri alam amri mah layan faku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali ieu mah carita asakna bae setiap perkara aya alam khalqi aya alam amri naon bae kos kitu ngan keur tertuju ka manusia urang dek mengenal Allah mengenal heula alam khalqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam 10 lelembutan disebut alam khalqi alam amri jerona lelembutan disebut latifah 10 kabehna dibagi 2 hiji alam khalqi nomor kedua alam amri alam khalqi teh nu mana alam khalqi teh hiji latifatul qalab dedeg pangadeg urang
jumlahna aya 4 unsur disebutna unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. 4 unsur ngaranna kolab. Iyalah awak urang terbuat tina taneuh, terbuat tina cai, terbuat tina kitu hawa, terbuat tina seun. Iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur. Eueuh taneuh pae, eueuh ma'u cai modar, eueuh hawa qoit, eueuh seuneu isdet. Nu 4 kudu aya disebut kolab. Iyalah alam khalqi, pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur. Nomor hiji deui ieu adalah nafsu. Iyalah alam khalqi. Setelah tersusun tinu 4 jadilah manusia. Di manusia ditendeuna nafsu ku Gusti Allah. Ayalah nafsuan. Nafsu eta teh ngabogaan 4 sifat. Aya sifat rububiyah, aya sifat syaitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat sabuyah. 4 tadi dinya teh sifat rububiyah, di mana jelema kibir, sombong, aya sifat fakhriyah, aya sifat kibriyah. Datang ke kos Firaun, ana rabbukumul a'la, cak Firaun, aing pangeran sia nu luhur. Sifat kibir, sifat sombong, sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna. Hayang di alam ku makhluk, ya Allah nu hayang di alam mah. Sombong, ya Allah nu sombong mah. Kumagungan, ya Allah nu kumagungan mah. Aya di diri urang, berarti urang kasifatan ku nafsu, nafsuna sifat rububiyah. Aya deui sifatnya sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah mah sifat kehewanan. Sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteung jeung syahwat farji. Deuleu embe asalnya tuan manggih bikangna kececas. Aya kotok kakak aya mangsana kececas. Kebo kitu kene oe tumpakan kececas. Lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteung jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo. Beda tipis. Kebo eta takos kitu tah. Sifat bahimiyah berarti di diri nafsu tah. Sifat syaitoniyah aya hasad, setan anu sok hasud mah. Sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah. Aya deui anu ngajakan kana dol sasar, setan nu ngajakan kana sasar mah. Nu ngajakan kana munkarat setan, maksiat munkarat. Mun aya jelema hasud, hikdu, ngajakna kana salah bae, berarti nafsuna nafsu syaitoniyah. Aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae. Lamun ka jelema hayang nempilingan bae, lamun ka jelema hayang ngarusak bae. Ima ngarusak hartana wa ima ngarusak awakna. Sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung mau. Di diri urang teh saenggeusna dibentukeun 4 unsur ditendena nafsu. Nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi, kitulah Allah ngadamel. Lamun urang terus bae kos kitu, kieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang, urang bendu, da aya sifat di urang. Ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat, hayang mukakeun wae androkna. Iya ngadoa ge, ka doa-doa dibawa. Eta apa kata kos kitu. Tah, ieu berarti ieu sifat bahimiyah tinggi ya ka jeung. Tinggi ya sifat bahimiyah nih. Teh kitu bae terus bae kitu bae. Lamun eta tadi urusan ku urang teh, tadi urusan. Urang make baju hayang kalemna ku jelema. Urang make mobil hayang kalemna ku jelema.
ditumpangkan dina kebutuhan tetapi aya hayang kalem setan terus baik kitu jeung kitu ketika orang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur hayang di alam ku batur sifat rububiyah bila perlu siapa anak buah aing kabeh aing jadi bos nama rububiyah berarti lamun teu urusan alam khalqi kitu bae moal ngageser kuari orang naik ke alam amri ialah nu 5 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhfa eta alam amri nu kos kitu ngaranna lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam khalqi ka alam amri kudu aya nu nungtun lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam khalqi bae terus bae kos kieu. Nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikeun gairah ibadah dan ceramahan ge henteu hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam khalqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nu tadina tilok hudang peuting kuari digeserkeun hudang nonton bola tuh digeser nu bisa ngageserkeun ti alam khalqi ngaleungitkeun sifat rububiyah ngaleungitkeun sifat bahimiyah ngaleungitkeun sifat syaitoniyah ngaleungitkeun sifat sabuiyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri satungtung eta jelema encan ngageser perasaan anak atau akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atau akur bae pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaanana mah akur bae ketika nyana resep kana dunia nu ngadengekeun resep kana dunia atau akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah teu ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atuh akur naon bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nitah mangmayarkeun tan nu mama kreditan can anggeus tah mama kudu diborgol tah mah mau borgol tah mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah ndek ngajak ekonomi nyanana encan paham ekonomi atuh macet ndek ngajak berpolitik nyanana teu paham politik atuh macet ndek ngajak ke Allah kudu geus ngageser ti alam khalqi ka alam amri kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam khalqi nu tadina galak jadi henteu berubah carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat khidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu meunang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek neuleuh kanu indah-indah geserkeun ceuli resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun kitu kene irung watekna teh ngeuresep ngambe anu sengit-sengit geserkeun kitu kene sungut ngeunah amat anu lazat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkeun jadi urang dek asup ke alam amri ti alam khalqi teh teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa perlu riyadhah tapa heula napaan mata napaan cili napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan dubur napaan kubul napaan suku napaan leungeun eta teh kakarak alam khalqi sanggeus tadi alam khalqi ditapaan naiklah kana kolbu latifatul qalbi tapaan latifatul ruh tapaan latifatul sir latifatul akhfa ditapaan ku urang dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid
jadi tersambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh urang sok ngageser sorangan urang ye mimiti urang keur diuk bae manggi aya awewe nu liwat irungna mancung putih mantep oge tah di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hati kuari atrisno Mas Trisno ada di hatiku waduh berani urang lantaran geus ngageser perasaan anak duit nu tatadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi ngageser perasaan nu tatadina tentrem cicing di imah kuari mah teu tentrem ngageser hayang anjang nu tatadina pakaian ge asal-asalan bae kuari mah lamun teu diistrika ngajerikit sewek teu daek make sapatu ke dismir eta ngageser perasaan tanu kos kitu garana tah urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan teu meunang man teu meunang neuleuh jahe haju bae ieu mah ngageserkeun ti alam khalqi ka alam amri nu tadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal sanggeusna mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am ngaranna ma'rifat awam kuari kana ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi mulai kuari zikir mulai tafakur nganyahokeun heula kuari af'al Allah asma Allah ahwa naon ge sifat Allah ke kaharti dina af'al bakal kaharti dina asma kaharti af'al jeung asma bakal kaharti sifat di mana geus kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran nah kuari hayang ibadah ka Allah mulai aya guruna ya mulai magahan amil we zahirna ma ilmu beres zahirna mah kos kitu batinna keur ka Allah mulai kuari ngaji alfiah bae set kalamun lalazun mufidun gasa jumasun nafina zahirna kos kitu batinna ka Allah mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun birang-birang rukun wudu ikunana maniatul beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah mulai aya nu nungtun ya aya nu ngajak tad kan urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan ka desa aya naon tuh kumpulan aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi aya kiai di ditu nu ngajina kiai anu mikirnya na kayak aing batal mal ka Allah na aing batal mal henteu lah henteu kuat berarti nya eta kuat henteu lah kebae hasilna bae gitu hasil berita sih mah hasil ka dijabah heran aing mah oh mulai kuat datang camat gai mah obrol dikondisikan ku jam henteu lah nu sajen bae mah teu bisa lah kuat ya. Ndeka Allah lamun kadinya berarti belok datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun enten ndeka Allah masalahna tuh nu sieu mah lantaran pol deka Allah aya awaik gangguan kuatnya na di desa kuat, kecamatan kuat, pilkada kuat, pilgub kuat dan lain sebagainya. Lah aing maka jenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku kos kitu. Mantep. Deuk ka Allah aing mah teu rek kadinya, teu rek bumpar mampir aing mah. Mulai teh. Dedeulean dijaga embung neuleuh sebab deuk ka Allah pan can datang. Aing geus datang mah bebas, ieu mah deuk ka Allah, can datang besi kaganggu. Dedeulean kuari dijaga, dedengean dijaga. Geus atuh ana dedeulean dijaga, dedegean dijaga, aambeun dijaga, omongan dijaga, embung ka mana. Mulai geus di imah bae. Geus di imah ge boga pagawean lain sa di imah di imahnya.
boga pagawe teh ngajagaan mata ngajagaan ceuli ndek ka Allah boga maksud dek ka Allah dijaga kunyana mulai embung ka mana jeung teuing di imah boga duit geus penting embung ka mana salah tante teh sih ngomong dek ka Allah mulai terasing tuh aya fi ma'zilin dina uzlah enggon uzlah jelema mah bareng ke masjid jelema mah bareng ke mushola jelema bareng ketika ditamuan tapi beda batina nu ieu mah biasa aya di alam khalqinya nama hendak menuju alam amri ka Allah yes gitu bae terus deka Allah pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia si eta deka aing haju nyaan deka aing diangkat derajatna teng lain deui sinaran gua mulai geus teh embung ka mana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir bae beda aya nu nuturkeun sanajan teu dituturkeun deka Allah santri teh jadi acuan dek aya dek eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah dek ka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 dek ka Allah boh kadaanannya nama ku make menerima murid ajaran baru boh jauh tah jurig tah mah kos kitu jurig tah mah kos kitu dek ka Allah tah mah atuh tah mah mampir ngaranna kos kitu mah tah mulai pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak ya teman kos gitu mah mampir teman teu datang ke Allah teman salah tak tentu salah ieu keur carita ka Allah besi pacar nyalakeun teu ngan nya aya di dinya di alam khalqi bae ieu mah deuk ka Allah carita deuk ka Allah mandeg di dinya mulai guys lamun diondang ngariung geus nu dideuleuna Allah bae aing menang ridho Allah henteu ye menang ridho Allah mangan berkat teu meunang bagi dua antara yang berkat jeung ridho Allah mandeg dirinya dicau mandeg dicau teu naek perhitungannya aing daripada ka ditu teh jadi ibadah mandeg aing deuk ka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing muludan tinggal muludan ngocoprak teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah pugu aing di jero kamar ge ieu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi akan ku siapa ngagung tah siapa ndek neangan peperet kan sok haju kitu lain haju kitu emang sama kitu tanyakeun ke Haji Pudoli buku kitu atuh geus aing mah cicing we di imah ge teh keur ngagungkeun Kangjeng Nabi bakal agungannya dibanding jeung ngeureah-eureah mangan sakali doang sajam 2 jam nyana mah terus deka Allah mulai terasing sorangan uzlah ngaranna uzlah dengan sendirina pembangunan alam sutra datang di dia bangunan di itu bangunan di dia bangunan di dia walah keluar neleping-ping cek aduh si amoynya putih kaganggu asal neuleuh bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu an la ilaha illallah kadeuleuk kumaha hate teh Allah ku ari mah ping-ping amoy kaganggu nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestina di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh kadeuleuh ku batur abe berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pasantren tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti gitu tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu ku nu kos kitu pindah aing mah beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba mau bisa ngajawab ente beneran nu di kota tanyieun universitas nyieun pondok pesantren modern belah dia mudirun hayo beneran mana da jeung nyana dibandingkeun anu pindah ka leuweung hijrah dek milu dek henteu sia ka aing sabodo sia milu bae pagahan ku aing teu milu bae eueuh masalah jaing mah deuk Allah beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota teu bisa ngajawab lantaran urang datang ke alam khalqi ketika jelema nu berangkat ke alam amri pasti usah iya
datang sorangan tapi dulu kemanfaatan anak bakal halayak ramai sesuai jeung keikhlasannya anak ikhlasnya anak iya teh 10% engke bakalna 10% nu milukanya na didinya bakal ngiuhan didinya 10% boga ikhlasa 50% ngariuhan 50% didinya boga ikhlasa 100% sajagat ujianan tergantung keikhlasan anak padahal tadi nama sorangan tapi efeknya bakal kakabeh. Nah mulai ngageser di alam kholqi sorangan kasihan jadi ke Allah ketika orang aya datang dunia dunia dek naon sih aja iman ka Allah letik kalau sok mumar mampir sakaji pudal bener oge sih datang kuari gitu jurik dek mana sih ya ngaganggu ndek naon ngaganggu aing aing mah ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah goblok sia emang aing sieun ka sia datangkeun bapak moyang sia bener bae datang 5 tolol aing mah lalagaan goblok teu sieun sebab dek ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah datang orai orai dek ka mana ngagoda saha ngagoda ente aing mah teu kudu digoda tiba heula ge emang aing sieun ka sia anda kalau digoda mah sieun aing mah mah sieun aing mah digoda ke sia dek aing dek ngaleg-leg sia leg-leg aing paeh cenah cek orang sia di jero beuteung aing geus aya tulisanana meureun aing di Lauhul Mahfuz kudu paeh di beuteung sia goda aing sia digoda terus direngkol awak aing awak kurang teh di dia mah wayahna becak orang teh andek dikencengkeun ieu beulitana kencengkeun rakata Allah 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 nu kencang Allah 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 cak orang panas eta Allah Allahan bae modar sia dibalik kuari mah ku Allah Allah aing paeh sia aduh ampun panas cakna panas indit orai mentak ente beusaya orai antepkeun asana paeh ente ulah ka saturut-turut dah sebab Allah Allah ente mah tiis ka orang begitu dia Allah 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 tiis sakieu sakumaha ase bae ye pandongeng kiai mah panas atuh lain deui Allah Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut nya jadi tiis mulai digoda ku dunia moh aing mah digoda ku jurik tah teh sieun digoda deui ku hewan teh aing mah endeu ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah peteng Waalaikum naon aing mah keur ka Allah engke sagedeung galeueuh Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon babejak aing sia nu emang ribut cekan yuk kabur dibawa ku batur beureun neangan deui bae cadeui kiai bageulis tante mun geulis titah ka dieu bae teh pamajikanna mulai berbagai-bagai urusan anak teu kaharti nyana akademina nyana jurusan anak tetapi kuari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah ka Allah acara didoakeun manjur atuh urusan Allah teu diaku-aku jadi ka Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia deuk naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeun ngageser kuari mah ti alam kholqi ka alam amri ninggalkeun alam kholqi geus eueuh perasaanna naon kuari hiji be Allah ai ka Allah kumaha ka Allah mah keur salat teh inget ka Allah ai di luar salat teu inget ka Allah encan datang ka alam amri emang kunaon ai keur salat ka Allah ingat ai di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta-eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ka alam dunia ka alam barzakh ka alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh kidam teu pernah kaheulaan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadi ngan ku perasaan awalun bilam tidak wa akhirun bilan tiha kadeuleu ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neuleukeun teu pernah teu neuleukeun la takhudhu sinatu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus bae perasaan urang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah urang geus berubah ku ari ka alam amri
Iya secara singkat bae dibongkaran alam amri nama lila wari geus aya di alam amri. Nah ieu mah ngan sakadar dek nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam kholqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam kholqi etalah wali. Ketika can bisa ngabedakeun mana alam kholqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang kos gitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha tahun bisa ngageser tergantung kecerdasanana. Namun masih keneh urang ka pasar neuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam kholqi keneh. Ketika urang ka pasar neuleuh samarenda neuleuh tamer neuleuh jubah neuleuh macem-macem geus teu kadeuleuh dina kadeuleuh ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleuh urang geus ngageser ka alam amri. Kuari mah geus teu kudu ka pasar neuleuh mobil bae. Ketika orang dulu inopa hayang ente emang kunaon bantah ente teu kawerat atuh siap jualan aya cenah mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam kholqina kita mah ngeblesek tambah dirinya. Perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing ge akur kumaha dina pada teu bogana aing menu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu. Neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentul na baju di luhur pakaian sarua. Ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser kuari perasaan ti alam kholqi ka alam amri. Waduh atuh teh mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia lain lalaga nu mantak teangan sa Kabupaten Pandeglang, teangan sa Kabupaten Serang, teangan sa Kabupaten Tangerang, teangan sa Jakarta aya eueuh nu ngageser ti alam kholqi ka alam amri. Aya saha? Aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan. Ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana. Mentak kapanggih di mana baik engke bakal berbeda. Lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid, mungkin di gunung, mungkin di Jakarta, mungkin bae di tengah sawah, tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah. Itu mesti di masjid. Itu mesti di saya Maulana Hasanuddin, sugan Maulana Hasanuddin udah kapanggih jeung si eta henteu. Oh, jak kapanggih dia keur di orkes. Aya orkes biduana sakara nu laleta? Biduana sakara gegeraan atuh sase api-api sia urang aya jeung bangsana nu bantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup ya hareup zaman nonton biasa bae seuri wah teu nya wali horeng wali bantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes na ye ge sing hade talian hese ngan tetep sanajan nyana dihareupeun orkes sanajan nyana dihareupeun wayang urang teh teu nyangka bahwa nyana maksiat aneh kiai anu aya dihareupeun orkes pamanya wah lain sanongton-nongtonna pan padahal mah nongton tapi ku urang lain sanongton-nongtonna tetep bae di lain-lain aneh urang mah pan teu nongton ya pajar nongton urang mah dibalik teu nongton liwat tong pajar nongton blon kan nyana mah nongton pajar teu nongton hese sebabnya nama geus teu maksud bedana nu nongton maksud jeung nu teu nongton maksud teu maksud beda setik mun nongton maksud mantes nongtonna dongeng aing tos nongton orkes sabiduana sasakra teh sia ngomong atuh bau budak bujalna kadeuleu lelet jasa ngupahara ngeuneun di sorana mun aya deui aing bejaannya tah eta kos kitu teh nongton ari wali mah nongton mah tasi mana usad tasi mana nongtonnya saha biduana dukanya cenah beja napan dihareup ih jadi dihareup bae teu neuleuh naon teu neuleuh nya nama teu neuleuh biduan teu neuleuh naon kos Haji Pudoli persis ya Allah ya Rabbi tuh kos kitu tah kos si kitu sakar ngaranna Abuya dahlan ki dahlan tanjakan ketika kumpulan jeung bupati milunya nah biasa bae diuk dihareup diajeng-ajeng biasa diuk ngan ajunya nama reup BHS kos Gus Dur kerek biasa cedegeun nya titang doa terakhir pan kerek
ai urang mah pugu keur gaji ge kerek ieu urang mah lain keur kumpulan ieu mah keur kumpulan ke geus terakhir bae acara terakhir doa penutup ialah Buya Dahlan dihudangkeun nya kerek ieu naon doa terakhir oh doa geus agesan nya geus doa Allah mun ditanya tadi si naon diberi teu nyaho tah mun geus kos kitu masalah Gus Dur lamun diriungan langsung kerek Gus Dur terkenal kerek aja Gus Dur mah kamari digor we keur kamari keur hirup keneh kerek we digor jana tapi ketika aya pertanyaan bisa dipertanyakeun tah ge Gus itu kan kalau lagi kumpul-kumpul kan tidur tapi kenapa kalau ditanya bisa aja jawab wah itu sih urusan saya atuh hese aja Gus Dur mah ja kerek mah beneran nya mah saksian ya kerek mah aja mah tah geus sararese eta lah khoriqun lil adat nu kos kitu ngaranna pindah ti alam kholqi ka alam amri sanajan hadir ge jajana mah geus lain deuleuan kadinya lain dedengan kadinya emang teresep kok bisa hadir di dinya zayyin nafsaka bil maksiat tah nerapkeun zayyin nafsaka bil maksiat jang nyana lain jang ente ini ke mana ya aing dek nonton pan nonton zayyin nafsaka bil maksiat aing dek supaya kadeulina mah maksiat batin mah heuh atuh sia neraka ngaranna ya orang dihareupeun orkes ge ai perasaan urang ka Allah mah moal disiksa atuh bal disiksa sok dihareupeun oh engke sakedeung urang bakal boga presiden tukang nyanyi deh oh saksian ku urang biduan nu mana bae bila perlu teu make calana geus maka ih kadeuleuan atuh bal kadeuleu eta nu kadeuleu Allah na siapa seuri heran nu kadeuleu eta na atuh bal disiksa dia lain deuleu lain denge pindah ti alam kholqi ka alam amri eta panjang dongeng nah deuk ngageserkeun alam kholqi ka alam amri ti awal ngageser kudu aya nu nungtun nu mantak ge tah eta teh bakal ngageser engke ge kos urang hayang nyieun kitu kolong ulah dicita-cita kumaha nyieun bae bale engke kolong aya sorangan ieu ge sarua si urang deuk maca Quran ulah nyaritakeun maca Quran atuh alif ba ta alif jabar ba jabar engke ge bisa sorangan hayang bisa maca kitab atuh amil bae baca jeung jurumiyah geus bisa ambil jurumiyah terapkeun bakal bisa maca kitab ieu ge sarua tungtun ku guruna ieu kieu bakal marifat sorangan ye atuh kos kitu jijah heuh nya atuh beureun dongeng ieu tah mah ya hese ka ditu nama tah ieu ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri teu sambarangan moal diangkat jadi wali jelema muncan bisa ngabedakeun mana alam amri mana alam kholqi wa amma syariat